Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing ya. Wilujeng patepang deui sareng Bapak ya tepangkeun Nabi Bapak Irfan Saleh ya. Ayeuna dina tahun ajaran ayeuna Bapak ngajarna bahasa Sunda ya. Bapak ngajar bahasa Sunda kelas 3, 4 sareng kelas genep ya. Nah, jadi kelas 3 ayeuna nu kampungkur kelas 2 masih diajar bahasa Sundana ku Bapak ya. Tapi tahun ayeuna aya perbedaan. Aya tahun kapungkur mah urang diajarna make buku LKS ya. Jadi tahun ayeuna mah urang diajarna make buku paket satauneun ya. Ayeuna samemeh urang masuk dina materi ayeuna urang ulas bab-bab aya sabaraha bab sih dina buku paket teh satauneun. Nah, aya mangga urang buka buku paketna. Nah ya dina buku paket dina daftar eusi ya, daftar eusi teh dina semester 1 urang diajarna 4 bab. Nah, ya jadi diajarna 4 bab. Nu bab kahiji Mika Heman ya, Mika Heman sasatoan jeung tumbuhan ya, itu artinya menjaga atau memelihara sasatoan. Apa artinya sasatoan? Artinya naon? Binatang dan tumbuhan ya, itu bab hiji ya. Terus urang lompat kana bab 2. Nah, dina bab 2 urang diajar masalah pengalaman nu pikaresepkeun. Nah, jadi pengalaman yang tidak bisa, pengalaman yang disenangi atau disukai ya. Anu bab 3 dina pengajar 3 orang diajar mikawanoh usum-usuman. Jadi kita mengenal masalah musiman nu aya di Indonesia ya. Jadi asa baraha musim di Indonesia teh. Tah ya. Terus dina bab 4, nah dina pengajar 4 aya gotong royong. Nah ya. Nah itu ya. Terus dina masalah diajar Bapak bahasa Sunda sareng Bapak kanggo kelas 3 ya. Ayeuna engke pami kelas 3 mah tos rada ketat diajarna teu jiga kelas 2 ya. Pami kelas 2 mah Bapak tos terang menuju kelas 2 mah saha nu teu saha nu sok rajin ngumpulkeun tugas, saha nu males-malesan diajar bahasa Sunda, saha nu males ngirimkeun tugas, aya datana di Bapak ya. Ayeuna mah pami kelas 3 pami teu ngimpulkeun tugas ya. Engke ku Bapak dilaporkeun ka walasna. Bapak ke bilang ka walasna, Bu, bahwa si A can ngumpulkeun tugas bahasa Sunda diantos dugi tabuh 10 ayeuna ya. Jadi kalau ada murid yang misalkan ada murid kelas A, B atau C sampai D tidak mengumpulkan, nanti Bapak laporan ke walasnya bahwa si A belum mengumpulkan tugas belum mengumpulkan tugas hari ini, tolong dikasih tahu sampai jam 10. Kalau sampai besok belum mengumpulkan, otomatis dia tidak mendapatkan nilai. Nanti meminta ngumpulkan tugas kita ngaruh dina nilai dina rapot ya. Jadi wayahna ya. Jadi tahun ayeuna mah kudu rajin ngerjakeun tugas bahasa Sunda ya. Nah, ayeuna orang langsung masuk karena materi pengajar hiji.
Nah, dina pengajar hiji ya, nu tadi Bapak tersebutkan mikau heman sasatoan jeung tutubuhan. Ya, jadi menjaga atau memelihara sasatoan dan tumbuhan. Ya, akhirnya langsung masuk ke bab hiji di halaman 2. Terus dibuka ya buku paketnya halaman 2 ya. Coba dibuka halaman 2-nya buku paketnya. Nah, di halaman 2 teh orang diajar ngaregepkeun tembang ya, tembang anu make pupuh pucung. Nah, ayeuna samemeh ditembangkeun teh naon sih artina pupuh teh. Kudu jadi orang teh kudu terang ya, kudu nyaho, kudu tahu ya, harus tahu apa itu pupuh ya. Nah, pupuh teh ku Bapak terus diserat ya, sudah ditulis. Nah, pupuh teh nyaeta patokan atau aturan ya. Jadi pupuh teh nyaeta patokan atau aturan anu biasa dipakai dina puisi bahasa Sunda ya. Jadi pupuh itu patokan ya. Jadi aturan yang biasa dipakai di puisi bahasa Sunda. Itu pupuh ya. Pami pupuh pucung mah. Nah, jadi pupuh pucung teh ngagambarkeun perasaan marah atau kesal ya, keheul. Ya. Bapak dibalikeun kamerana. Mangga dibaca. Mangga diserat, ditulis ya, silakan ditulis. Ini arti pupuh pucung ya. Jadi menggambarkan perasaan ambak atau kesal, keheul ya, dengan diri sendiri karena tidak sejalan dengan batin gitu ya. Nah, itu artinya pupuh ya. Jadi pupuh teh artinya pupuh pucung artinya ngagambarkeun perasaan marah atau kesal, keheul dengan diri sendiri karena tidak sesuai dengan batin. Akhirnya orang langsung masuk ke materi ya. Nah, tadi sekilas info iklan namun cek TV mah. Pupuh pucung teh pupuh pucung. Lutung buntung luncat kana tunggul gintung. Monyet loreng lepas loncat kana pager dengdek. Bajing kuning jaralang belang buntutna. Nah, hayu batur urang diajar sing suhud ya. Bisi ulah lalawora bisi engke henteu naik batur seuri urang samergruk nalangsa itu ya. Mun pura wae Bapak tuh bisa nyanyi ya, amun ditembangkeun teh kurang biasanya tembang. Nah, jadi lutung buntung luncat kana tunggul gintung. Monyet loreng lepas luncat kana pagar dengdek. Bajing kuning jalarang belang buntutna ya. Hayu batur urang diajar sing suhud ulah lalawora bisi henteu naik. Batur seuri urang samergruk nalangsa. Nah, itu ya. Jadi pupuh pucung ieu nyaritakeun pami urang diajar, pami urang sakola teh kudu suhud ya. Ulah lalawora. Pami urang diajarna lalawora bahasa ente teh henteu naik mana naik teh bisi henteu naik kelas. Pami urang teu naik kelas mah babaturan urang ge sareuri. Urang sama grok nalangsa itu ya. Jadi pupuh pucung ini jadi menceritakan bahwa kita tuh harus rajin belajar, jangan lalai. Kalau kita lalai dengan belajar
ya, kemungkinan kita tidak bisa naik kelas. Nah, kalau tidak naik kelas, ya, kalau tidak naik kelas, teman pun akan ketawa dan hati kita akan sedih ya. Gimana nggak sedih teman kita naik kelas, misalkan ayeuna kelas 3 kita payun teh kelas 4, sedangkan akibat orang males diajar, orang teh masih we ngendog di kelas 3. Kumaha teh sedih coba ya. Eta ya, nyaritakeun eta. Jadi dina pupu pucung ieu teh jadi sing rajin ya, urang kudu getol, kudu rajin belajar ya, ulah males-malesan ya. Sabab zaman ayeuna mah tos kenal karena istilah gadget ya, misalkan main game online eta teh sebenarnya game online teh ngabodokeun otak orang ya. Jadi ulah tinggalkan game online ya. Nah, jadi orang kudu rajin diajar ya, pami aya tugas di bapak ibu guru langsung dikerjakan, diajar ya, ulah game online wae ya. Nah, terus di handap pupu pucung teh aya kamus alit. Nah, kamus kecil. Nah, di situ ada awak. Awak itu artinya badan. Ada lutung artinya kera, buntung itu adalah putus, luncat itu lompat, tunggul itu adalah pangkal pohon. Ada gintung ya, gintung teh sejenis pohon, aya lepas itu lepas, pager, dengdek, bajing atau tupai ya. Terus bisa dibaca ya. Nah, ayeuna tugasna ya, dina halaman 3, pancen hidup sareng pancen babarengan ya, dikerjakeun. Dina pancen hidup ya, dina pancen hidup nomor hiji saha anu luncat karena ya, perhatikan buku paketnya dibuka ya, di halaman 3 ya. Jadi tugasna halaman 3 saha anu luncat karena tunggul gintung teh. Jadi siapa yang lompat ke tunggul gintung. Dan nomor 2, hari monyet loreng kumaha. Jadi monyet loreng itu kumaha ya, seperti gimana. Nomor 3, naon anu belang buntutna teh. Jadi apa yang belang buntutnya? Ya. Terus nomor 4, kumaha warna bulu bajing. Jadi bagaimana warna bulu bajing. Nomor 5, ari monyet warna buluna kumaha. Jadi monyet itu warna bulunya seperti apa? Itu ya. Eta dijawab. Pami bagian C mah nyindekan puisi pupuh ya. Jadi tulis ulang, dikarang ulang ya. Jadi pupuh pucung di halaman 2 teh menceritakeun naon. Nah, di halaman eta teh bagian C teh nu kosong diisi ya, ditulis nyeritakeun naon eta didinya ya. Oke, tugasna Bapak antosan, Bapak tunggu dugi ka eta buh 10 wengi. Nah, tugasna cekap dipoto terus dikirimkan ke nomor WA Bapak. Nah, ya. Pas ngirimkan tugas di WA Bapak, nah, tong hilap ditulis nama sareng kelasna ya. Misalkan Ahmad kelas 3A, misalkan Budi kelas 3B, Cinta kelas 3D, Deni kelas 3C itu ya. Jadi ditulis namana, ngaranna, sareng kelasna ya. Jadi ke ku bapak di absen, sanuntut can ngumpulkeun tugas, ku bapak di absen. Ngumpulkeun tugasna ka nomor WA bapak. Oke, aya diminta ka wali kelas ya. Nah, WA bapak tulis 08 hiji 3 ya, hiji 8 27 88
hiji ya. Jadi 0813 1827 8881. Nah itu nomor WA Bapak ya. Jadi ku Bapak diantos tugasna dugi ke ayeuna dugi ka jam 10 wengi ya, jam 10 malam. Orang cekap diajarna insyaallah ke minggu payun disambung deui ya. Ya. Akhirul kalam, orang tutup diajarna poe dinten ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.